osok dita ibu ngaos kalau jadi putra, bapak osok diwarang, kedah Pak. Kedah. Ya. Ulah kieu panya cek paribasana, ka anak manita ngaji, inung nama nonton TV, bapana nya kitu deui, kana ngaji mate beki, mun disamper pangaosan, ngadadak nyeri sampean, tecara kana hiburan, jauh ge kukurusukan, komo lamun aya wayang, jauh-jauh ge diteang, masjid musola corengcang, nu salat imam jeung tihang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum binafsi bitaqwallah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, wa akhusu ala ta'atillah wa ta'atir rasuli fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hayatul insan birruh, hayatur ruh bil ilmi, hayatul ilmi bil amal, hayatul amal bil ikhlas. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusimbabi sangat dipihormat sesepuh ieu masjid berikut reng-rengan nana. Anu kusimbabi sangat dipihormat para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad wal ustadah. Anu kusimbabi saat dipihormat tokoh masyarakat, dikawit Bapak RT, Bapak RW, oge Bapak Kepala Desa. Anu kusimbabi saat dipihormat tokoh pemuda, anu alhamdulillah dina waktos anu ayeuna urang sadayana tiasa riung kempel di hiji pertempatan, sami tujuanana, sami pamaksadanana nyaeta ngalaksanakeun tolabul ilmi. Oge anu kusimbabi saat dipihormat pengatur waktu, penjajab acara anu parantos maparinan waktos Kasim Abdi dina raraga silaturahmi lebetna pangajian anu diayakeun ku para pemuda pemudi ieu Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan sagala rupi aktivitas urang sadayana
aya dina pangubulna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa bada salam tanda tawis kahormatan umat Islam. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji oge puja ka Allah anu Maha Kawasa. Panjatan syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Allah anu parantos maparinan hidayah sareng taufik ka urang sadayana. Sehingga alhamdulillah ngalangkungan kodo sinareng kodarna dina ieu waktos urang sadayana tiasa beriztima di hiji pertempatan anu pada buktosna masjid. Mudah-mudahan riung kempel urang sadayana dijantenkeun amal ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salamna Allah urang sami-sami atur limpahkeun ka paduka alam Nabi urang sadayana pada buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanteu hilap ka keluargina, para sahabatna, para atba'ut tabi'ina. Kalayan mudah-mudahan rahmat kasalamatan ieu dugi ka urang sadayana khususna oge umumna kasadayana kaum muslimin wal muslimat, sehingga mudah-mudahan urang sadayana di dunya kangkeun umat mantena, di akhirat kenging syafaatna utami sareng utamana syafaatul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para wargi, utamina para pemuda anu kusim abdi saati hormat. Dina leresan ieu penten sim abdi timpah langkung tipayun iktidar anu diteda, anu mana painten teu aya berita ti tatadina, teu aya informasi ti kamarina bahwa sim abdi dina wengi nu ayeuna kedah calik dipayuneun bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda kali pemudi sadayana. Isina mana taku ieu teh. Abdi aya nu miwarang tadi sonten ka dieu ari henteu kumaha. Ieu mah penten alhamdulillah. Abdi teh heuda upami aya ti kamari marek ngapalkeun heula abdi teh. Kumargi di dadak heuda biasanya ari kaajengan kanang mah kitu we biasa aja. Terus beda jeung ajengan konang banyak terus ieu mah kanu sanes abdi mah dalin ajengan. Tapi alhamdulillah beh dieuna mah abdi ngaraoskeun bangga, beh dituna ngaraoskeun ayeuna bingah amarwata suta bahwa sim abdi oge para pemuda-pemudi sadayana tiasa bersilaturahmi dina ieu waktos kalayan urang sadayana tiasa beriztima dina raraga ngakorubkeun diri ka Allah ku ngalangkungan tolabul ilmi. Mudah-mudahan kempelan sim abdi dina waktos anu ayeuna mudah-mudahan sing pinuh kudu doa sanes duit wae sadanya. Terus abdi uih ti dieu mudah-mudahan nyanak amal lain amplop wae namanya. Terus eta mudah-mudahan perjuangan urang sadayana, ijtima urang sadayana lain ukur kempel sebatas di dunia, tapi mudah-mudahan siang tiasa kempel dugikeun ka dina sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Utami nama si abdi teh seja silaturahmi we. Dari ilmu mah alhamdulillah, di dieu mah alhamdulillah. Abdi mah isina tuh Pak. Disebutkan oge lebe, tanya ada lebe mah ara tukang dakwah cek paribasana. Terus naon margina punten bangga tiasa silaturahmi margi ayat 3 golongan jalma di hadapan Allah anu ibadahna mual ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna golongan kaiji anu ibadahna mual ditampi ku Allah
akul walidaini hartosna jalma anu nganyeri kanu jadi indung bapa. Garadu kene ibu bapa, garadu kene rama, alhamdulillah. Gaduh kene ibu, alhamdulillah. Wayahna ayah hiji ayat anu disebatkeun ayat muqaronah ya. Terus ayat muqaronah teh kieu Pak, ayat anu dibarengkeun dina pelebah ngamalkeunana. Allah ngadawukeun wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Terus jadi disebutkeun teh ayat muqaronah urang boga kewajiban ibadah ka Allah oge urang sadayana boga kewajiban kedah sae kanu janten ibu rama. Kumaha carana nyaikeun kanu janten ibu rama? Minimal sadinten sawengi urang kedah ngaduakeun. Osok ngaduakeun para pemuda ieu utamina. Gampil doa nama Allahumma gfirli dzunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Manawi senak pun bapak matos ngantunkeun, pun biang tos ngantunkeun, tet ayeuna kumaha menutup kemungkinan urang kudu kumaha liren ngaduakeun upama rek ngaduakeun karama anu tos teu aya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ngaduakeun ka ibu anu tos teu aya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rek disakantenankeun duanana Allahumma gfirlahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Itu minimal supaya urang sadayana kalebetkeun birrul walidaini jalma anu nyaikeun kanu janten ibu rama. Hiji anu moal ditarima ibadah di hadapan Allah akul walidaini jalma nu sok nganyejeri kanu jadi indung bapana ima ku bahasa wa ima ku tindakan wa ima ku perlakuan. Ayo panja. Maka alhamdulillah muji syukur ka Allah anu kene gaduh ibu, anu kene gaduh rama, sok ti ayeuna kumaha suhudkeun. Naon sababna? Dugikeun ka saur Kanjeng Nabi, al jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Terus hiji tak. Kadua anu moal ditampi ibadahna ku Allah Subhanahu wa taala teh wajarusuin. Hartosna jarusuin teh tatangga anu awon. Gaduh pa urang tatangga gaduh jeung tatangga mah ulah silih awonkeun tanya. Jadi kieu kumaha carana urang bila mana urang hirup bertetangga, deres da urang teh aya hirup bertetangga, aya hirup beragama, aya hirup bernagara. Da aya kewajiban dina agama, aya kewajiban bertetangga, aya kewajiban bernegara. Nu utamina urang hirup kumaha kedah sae sareng tatangga. Ulah aya basa kieu anjis. Aya si eta mah geus moal jongjong euy pepelakan teh eta teh tatangga anu kumaha anu awon ibadahna rek secara mahdoh atanapi ibadah goer madoh wayahna lamun goreng jeung tatangga moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Panja dua apa? Panja nomor katilu golongan anu ibadahna moal ditarima ku Allah wa qati'ur rahmi jalma anu sok megatkeun silaturahmi. Terus naon margina punten panya ku ayana silaturahmi alhamdulillah walaupun sebatas ayeuna ukur patarema panangan tapi urang kan kumaha
bisa ngalaksanakeun suatu perintah Allah anu dicontohan ku Rasulullah dugikeun ka Rasul parantos ngaduhkeun kieu man ahaba ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi pal yasiro rohimah. Punten. Urang panggilingan, urang panyingkiran. Saha-saha jalma anu mikaresep ayub satolahu fi rizkihi dijembarkeun rizkina. Terus nomor kaduana wa ayun sa'alahu fi asarihi dipanjangkeun usiana pal yasirahimah maka kudu kumaha sering silaturahmi. Alhamdulillah komo ibu-ibu mah kedah sering silaturahmi kadu janten carogena. Naon sababna? Euda masalahna banyak. Kamari abe nu naroseud jang. Naon sababna cenah buku nikah keur lalaki coklat, ari keur awewe naon ba? Hejo banyak leres eta. Kieu ceking coklat ka lalaki beda coklat marada liat. Nomor kaduana nu hejo mah keur kasa awewe naon sababna anu sok hejo kana duit saha? Awewe alhamdulillah urang tiasa silaturahmi. Bidang ibunya kedah sering urang silaturahmi. Tuh, ya. Mudah-mudahan amal urang sadayana anu ngagaduhan ibu rama urang sadayana urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan disehat wal afiatkeun. Amin. Diparanyangkeun yuswana kalayan mudah-mudahan jadi ahli surga. Amin. Oge mudah-mudahan urang ngagaduhan tatangi, ngagaduhan wargi, alhamdulillah geun ceuk pariposa heuda tatangga teh kitu geun tanya, tapi urang mah ulah saruana. Mudah-mudahan tatangi urang sadayana kalebetkeun jalmi-jalmi anu soleh tur soliha. Katiluna mudah-mudahan urang sadayana teu kalebetkeun jalma anu mutuskeun silaturahmi sehingga urang sadayana kajelebetkeun jalmi anu kumaha nyambung silaturahmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu kaja. Nah, alhamdulillah abi silaturahmi we ka dieu teh. Kaduana mangpang meungpeung keur hirup tanya leres eta. Leres. Euda ari teu hirup mah urang teh leres ceuk pariposa bade kumaha. Alhamdulillah leres. Allah Subhanahu wa taala maparinan ka urang sadayana 8 perkara. Hiji, Allah maparinan hirup. Kadua, Allah maparinan dasar hirup. Katilu, Allah maparinan pedoman hirup. Kaopat, Allah maparinan contoh hirup. Kalima, Allah maparinan tugas hirup. Kagenep, Allah maparinan dulur hirup. Nomor ke-7 Allah maparinan cita-cita hirup. Nomor ke-8 Allah maparinan musuh hirup. 8 nya heula adat. Insyaallah aja manawi kadugi insyaallah aja. Hapunten Pak abdi teh. Rada kieu suwantena abdi bapanya. Allah ka urang sadayana kahiji maparinan hirup. Ku ayana hirup jalma jadi kuma hurip. Leres. Cik Pak ari anu maot hurip teh. Henteu anu hurip teh sa anu hirup. Sehingga alhamdulillah saur Kangjeng Nabi gunakeun 5 waktu samemeh datang anu 5. Mana diantawisna mangpang meungpeung keur hirup samemeh datang maot. Da anu sok ngaramekeun di alam dunya teh ku jalma anu hirup. Wayan hirup jadi hurip ya. Ucap kiceupna soca dunga dengena cepil ungsa angseuna pangambung lutak letakna lamei. Naon nih Pak? Ucap kecupna biwir. Das naon Pak? Gurudak gerentekna naon dina waos teh sok naon Pak? Guru nyam geremjemna waos. Rugap ragapna panangan. Kuruntag gerentekna dada. Kurubak kerebekna patuangan. Naon nu tengah?
naon kanyut segala rupa ya jucang jecengna kanyut bukah bekehna eta lungkah lengkahna sampean peda eta hirup so ya dalam teu hirup mah moal kitu Pak jadi we hirup jadi kumaha jadi hurip terus ya dirasa dari kanyut banyak da teu jorang leres teu jorang ari kawit Pak upama urang nikahkeun murang kali anu bungsu rek anu pameget rek anu istri sok aya paribasa ngawurkeun tai kanyut banyak leres puja leres komo ibu-ibu maka resep da puja leres eta anu wanian lair kanyut anu borangan kanyut anu punuk gitu leres eta kanyut tarang da punuk kanyut da punuk anu kalaka kawin awewe si hamur hanyut da teu jorang tapi pun tadi masjid baca ibunya para bapak ya nah eta jadi ku ayana hirup urang ku Allah dibere naon urip nu kumaha ari hirup saur Kanjeng Nabi ngawinakeun hayatul insan biruh hayatul ruh bil ilmi hayatul ilmi bil amal hayatul amal bil ikhlas hirupna manusia teh kunaon ku roh kunaon ku hirup teh so darame Pak kuno ayu hirup paredes ibu oge kersa ditikah ku caroge teh peda nu carogena hirup terus dalam teu hirup Pak teu hayang sok sanajan turun tina naon beus panja amanya aya panganten turun tina beus tina sedan pedah daek teh pedah hirup we etana terus eta hayatul insan biruh hirupna manusia kuruh hayaturuh bil ilmi hirupna ilmu nah hirupna roh kunaon ku ilmu punten Pak jadi kieu di urang teh Allah maparinan dua organ tubuh hiji nu disebatkeun rohani kadua nu disebatkeun jasmani rohani sarua pangabutuna jeung naon jeung jasmani sok aja jasmani mah wah teu kaetang Pak eta we guga obo gudeg ya kopi hidung luwak wait aja encan deui kunaon deui mun sebatkeun kapugur mah gegetuk tanya gegetuknya baheula eta baheula gegetuk leres encan bolu encan ayeuna kumaha joneng pan nasi koneng teh disebutna teh joneng kejo koneng encan bubur ayam geus sabaraha rupa we eta encan ka kebon sarapan 2 piring ya tuluy mawa ka kebon dijajal lage ku tuur tasi rantang teh leres geus sabaraha rupa balik ti kebon ngejo poe leres geus ti kebon tuluy kumaha salat ngabaso tuluy kumaha sagala rupa nepikeun karek obo teu leureuh urang kumaha nu disebatkeun kahirupan keur pikeun naon jasmani tasarua rohani oge mikabutuh naon nu dipikabutuhna iwalti ilmu ta urang teh keur ngonsumsi dina maparina naon rohani sabab urang kumaha keur tolabul ilmi maka alhamdulillah urang tiasa kumaha tiasa tolabul ilmi terus alhamdulillah sareng Pak RW nu gaduh ngut bungsu sa dipasagieunkeun alhamdulillah ngan karesanna istri banyak gede da sami istri sareng pabeget ge leres ya maka urang kaboga kewajiban miwarang urang kanu jadi putra supaya putra urang kumaha ngagaduhan ilmu mudah-mudahan putra urang sarena putri urang sarena disebatkeun ulil ilmi ko imam bil qisti amin ya Allah ya rabbal alamin osok dita ibu ngaos kanu jadi putra bapak osok diwarang kedah Pak udah ya ulah kieu panya cek paribasana ka anak manita ngaji inungna nonton TV bapana nya kitu deui kana ngaji mah teu beuki mun disamper pangaosan ngadadak nyeri sampean teu cara kana hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge diteang masjid musola corengcang nu salat imam jeung tihang dah ulah lebih kayak gitu dah leres
Alhamdulillah urang tiasa tolabul ilmi panya jurungkeun. Tapi sekedar sarua jeung Ibu Ramana panya atuh urang mah samingon sakali sasasi sakali alhamdulillah. Hayatul insan biru, hayatul ruh bil ilmi, hayatul ilmi bil amal. Ilmu teh kudu diamalkeun. Mudah-mudahan urang dipaparinan kemampuan ku Allah Subhanahu wa taala guna kerpikeun ngamalkeun ilmu di guru-guru urang anu parantos katampi ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaopatna hayatul amal bil ikhlas, hirupna amal teh kunaon? Ku ikhlas. Mudah-mudahan urang sadayana ngaos di ieu pertempatan khususna para pemuda-pemudi mudah-mudahan dipaparinan keikhlasan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji urang ku Allah dipaparinan hirup ku ayana hirup jadi hurip nya alhamdulillah. Ya dah. Hiji tapanya kaduana urang ku Allah dipaparinan dasar hirup. Punten. Ya, tadi kalangkung. Naon dasar hirup teh? Iman. Punten. Ya. Dugikeun ka ayeuna iman wajib ku urang di kumaha dipertahankeun. Ya. Sok sanajan diamang-amang, sok sanajan diiming-iming, sok sanajan diemung-emung. Bahasa da kitu banyak. Diamang-amang, diiming-iming, diemung-emung, wajib urang mempertahankan keimanan. Naon sababna? Nilai anu ditilai ku Allah engke di hadapan Allah iwati kuma iman sadayana. Kunaon wajibna mempertahankan keimanan? Hiji bitolabil ilmi kunyupri ilmu. Nomor kaduana wabi qiraatil Quran. Urang sing sering ngaos Al-Quran. Nomor katiluna wabi dzikrillahi. Urang sing sering kuma zikir. Urang sing sering eling ka Allah ngucapkeun la ilaha illallah. Oh. Jadi paki upanya aya salapan deres anu ku urang amalan teu kenging dikantunkeun deres. Nomor kahiji maca tasbih, kadua maca tahmid, katilu maca takbir, kaopat zikir, kaopat kalimana maca hauqalah la haula wala quwata illa billah, kagenepna hasbunallah wa ni'mal wakil, katujuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Nomor seperti Pak kadalapana ayeuna ngadua, nomor kasalapana kuma maca Quran. Ieu amalan ulah ditinggalkeun ku urang. Tasbih maca naon? Subhanallah. Tahmid maca alhamdulillah. Takbir maca Allahu akbar. Tahlil maca la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Teras deui hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oge urang ulah elat ngadua, oge urang ulah kumaha ulah elat ngaos Al-Qur'an. Alhamdulillah Pak tahadus bini mah wios teu naroseun oge nya. Abi tos 5 tahun jeung Bang Uyung unggal subuh Pak. Mang Uyung mah aya 2 lamar, Mang Uyung sawihan, para wargi, para ibu, para sepuh sarena sawihan. Kirang langkung gaduh 60 ya. Abi mah da teu gaduh papaud mah, gaduh oge paul abi mah. Ya. Ai batura rame mengadirikeun paud. Ai paud teh naon Pak? Pendidikan usia dini. Ta abi mah urang nyieun cekeng perlawanan tina paud naon? Paul. Naon ari paul? Pendidikan usia lanjut. Wah, ulah eleh paja. Paul alhamdulillah tos 5 tahun dugikeun ayeuna teh. Leres. Eta ku abita ditaroseun ibu-ibu, kumaha ibu-ibu ari keur ngaos, sudah teu imbut kana hutang. Leres eta. Oh, kadu kitu wae. Kade ye ibunya bisi pangajian teh urang kumaha ngajauhan hutang, dangger kudu dibayar. Alhamdulillah. Tos 5 tahun Pak, tos 5 kali khotaman kagenep nu ayeuna. Alhamdulillah. Dabi mah teu gagaduhan mau urang kalima panya aya oge kumaha paul eta we nya.
pendidikan usia lanjut. Ya. Jadi nomor kaduana urang ku Allah dipaparinan dasar hirup. Naon dasar hirup teh nyaeta iman. Kumargi sakitu urang wajib mempertahankan keimanan. Kunaon? Hiji bitolabil ilmi kunyupri ilmu. Kaduana biqiraatil Quran. Nomor katiluna bidzikri la ilaha illallah supaya iman urang bisa dipertanggung jawab. Dua apanya? Ya. Nomor katiluna Allah maparinan pedoman hirup. Ya. Naon pedoman hirup teh? Hiji Al-Qur'an, nomor kaduana as-sunnah. Terus ku ayana Al-Qur'an aya segala rupa aturan-aturan dina raraga urang kumaha hirup. Ya. Aya apa? Rek nu hirupna, rek ngatur ayeuna masyarakatna, rek ngatur nagarana, rek ngatur ayeuna ceuk paripaosna ibadahna aya nya. Dina Quran teh aya nu disebutkeun rubul ibadah, aya nu disebutkeun rubul muamalah, aya nu disebutkeun rubul munakahah, aya nu disebutkeun rubul jinayah. Aya sadayana dicanak tina naon? Dicanak tina Al-Qur'an. Urang ngalaksanakeun ibadah aya dina Al-Qur'an. Urang ngalaksanakeun muamalah pada melan sadidinten aya dina Al-Qur'an. Ngalaksanakeun pernikahan kedah sesuai sareng Al-Qur'an. Jinayah wae masalah pidana aya dina naon? Dina Al-Qur'an. Matak dina Al-Qur'an aya nu disebatkeun rubul ibadah, aya nu disebatkeun rubul muamalah, aya nu disebatkeun rubul munakahah, aya nu disebatkeun rubul jinayah. Itu pedoman urang. Tilu metere taupatna Allah maparinan ka urang sadayana contoh hirup. Saha contoh hirup? Iwalti jungjunan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Maka di Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Aya nu ngaos kieu laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi rasulillahi iswatun hasanah. Bisa uswatun, bisa iswatun. Uswatun contoh anu paling ageng, iswatun contoh anu paling kumaha kecil. Aya disa, aya di Rasul. Contoh anu paling ageng nagara Rasul mah dugikeun ka Rasul bisa nyiptakeun baldatun thayyibatun warabun ghafur. Contoh anu kecil mana? Rumah tangga dugikeun ka Rasul nyebatkeun baiti jannati, surgaku, rumahku adalah kumaha surgaku. Ikut contoh kersa keur urang sadaya, keur urang sadaya. Terus Rasul mah padugikeun ka kieu bade tuang wae aya contona ti Rasul. Ya, pedan. Kumaha cenah ye? Ari tuang Rasul mah tah contoh tara langkung ku tilu sakieu tah Pak. Tuang Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanak cai cenah. Oh, ieu mah kopi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakali Rasul mah sekali deh. Amis. Da sunah Rasul mah 3 kali. Ieu mah dace nyontohan ti Rasul, lain abi hoyong eueut, ngan kabeneran aya cai di payun. Sakali deui. 3 kali. Eta senat caina bisi kaselak oh nya ditampi. Eta mah kal kanginum we. Oh gitu. Rasul mah tuang ge ku 3 ramo, ari urang masyaallah padina tuang ge. Ya. Untuk kabeadana. Ieu untuk wah, ieu asup, ieu cadangan rek kumaha rek ngasupkeun deui. Mana contoh urang anu bisa anu kitu wae aya ti Rasulna. Terus dugikeun ka Rasul mah lamun bade ka WC payunkeun sampean anu kiwa kamana nu katuna hemilu we ka dinya. Terus kamana sanu katuhuna aing apal di dinya. Terus lamun keluar ti WC heulakeun naon
sampean anu katuhu rek alabat ka mana ka masjid heulakeun sampean anu katu kaluar ti masjid heulakeun sampean anu kiwa. Sunah Rasul dina tuang Rasul mah can pernah tuang sateu acan ngaludah naon ngaludah ayeuna uyah. Itu contoh ti Rasulullah sababla saha jalma dina Ihya Ulumuddin diuningakeun anu tuang sateu acan tuang ngaletak heula ayeuna uyah aya 40 penyakit anu bakal dicagerkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna penyakit gelo bakal dicagerkeun ku Allah. Ya. Sok pacobaan. Ya eta. Terus eta teh contoh ti Rasul. Dugikeun ka sagala rupi ayat contona ti Rasul bade ngawasuh rarai, bade ayeuna ngawasuh panangan, rambut nebikeun ka Rasul mah dikumplitan panjeng naonna jeung doana. Terus tak urang ku Allah nomor kaopatna dipaparinan naon? Dipaparinan contoh hirup buktosna sa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka Rasul kieu paja. Lamun segurang hoyong kalebetkeun umat Kangjeng Nabi aya 4 Pak cirina teh. Ya, beres. Faida utia pasakaro, nah, faida tulia pasobaro, wa ida utia pasakaro, wa ida dulima pagoparo, wa ida dolama pastagparo. Ieu ciri umat Rasul. Mana kahiji faida tulia pasobaro, bila mana dicoba manehna kumaha sobar. Wa ida utia pasakaro, bila mana diberi manehna kumaha syukur. Wa idza dulima pagoparo, bila mana didolim manehna ngampura. Wa idza sakilap dinya pa idza tulia pasobaro wa utia pasakaro wa dulima pagoparo wa dolama pastagparo, ngadolim ka diri pribadi manehna kumaha nyuhunkeun panghampura ka Allah Subhanahu wa taala. Itu umat Rasul Pak, urang teh hoyong kitu sesa. Bila mana urang diuji ku Allah sobar, bila mana urang diberi ku Allah syukur, bila mana urang dijenjeri ku batur gede hampura. Terus bila mana urang ngadolim ka diri pribadi urang pastagparo manehna kumaha nyuhunkeun hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Bisi kieu bunya. Terus manehna hajat ku urang dibere 50.000. Nah, ari urang hajat temere 25.000 hampura. Kudu namanya. Terus hampura kudu. Aji seeta eueuh ka eranya baheula manehna hajat ku urang di sambungan teh 50.000. Ieu geura urang hajat mere 25.000. Heukeun bae hampura meureun keur teu boga untung mere oge. Lain di beja-beja atau sa-RT apa urang mah baheula mere ka manehna 50.000. Nah ari manehna ka urang mere sabaraha? Mere 25.000. Ka era hampura kudu namanya eta. Eta contoh hirup nya. Terus nomor ka seriji Pak, pemuda seriji. Nomor kalimana urang dibere tugas hirup. Naon tugas hirup? Iwalti ibadah. Udah. Abdi sawihan, para pemuda sadayana sawihan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Al ibadatu ahtaju ila arba'ati asya'a. Al ilmi wan niyati wasobri wal ikhlasi. Al ibadatu ari ibadah eta tahtaju butuh ieu ibadah ila arbaati asya'a kana 4 pirang-pirang perkara. Al ilmi kahiji butuh kana ilmu, wan niyati kadua butuh kana niat,
wasobri katilu butuh kana sobar, kaopat wal ikhlasi butuh kana ikhlas. Sok hijikeun. Lain dijikeun kitu. Kabehana baca. Ulah nurutan wae. Sok hijikeun. Ya al ibadatu tahtaju ila arbaati asya'a al ilmi wan niyati wasobri wal ikhlasi. Ibadah teh ngaranna ya ari ibadah teh mikabutuh kana opat rupa mana nomor kahiji ilmu beres. Alhamdulillah di dieu beresnya seueur pangajian seueur anu ngaulang naon sababna supaya ibadah urang teu kumaha teu sia-sia maka dina ibadah kedah dikumplitan ku naon ku ilmuna daturi weuh Pak lamun ibadah teu dikumplitan jeung ilmuna beres duka kamari teh duka sapa RW eta mah kolot tapi masya Allah heureuyna teh nincek eta nuju nikahkeun di Arnold di ditu ya deuwikeun ka kieu eta nya aya imam cenah ajengan keur ngaimaman ya malum meureun cenah rasa mokaha keur ngaimaman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kabenerna imamna teh urut jeger ya waladdallin karepeh ta si mamum teh da malik pakatugang anjing imam amin cenah kerja kana cik Pak punten baca abi ngawas sakit gitu abi cenah teh malik ta ka makmum cing eta bener salatna salah batal teu batal mut kitu mah nya kade ya Pak ulah pedah-pedah ayeuna urang nyebatkeun waladdallin awan nu ngaiman buru-buru si amin ceuk anu makmum teh amin tak bener kitu euy bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu somad salah tah kitu nya salatnya beres mata salat teh punten Pak aya salat ritual aya salat struktural ya salat teh aya dua aya salat ritual aya salat struktural tak duana oge sae salat ritual secara pribadi wajib urang make naon ilmuna salat ayeuna struktural urang ge kedah naon nganggo ilmuna mana salat struktural wa idza kabaro pakabiru wa idza raka'a parkamu wa idza sajada pasjudu wa idza salama pasalimu eta mah salat struktural salat berjamaah salat struktural teh beres cek imam teh Allahu akbar makmum Allahu akbar paida kabaro pakabiru mun imam baca takbir makmum oge kudu maca takbir ya paida wa ida raka'a parka'u mun imam ruku makmum oge kudu milu ruku paida sajada pasajudu paida sajada pasjudu mun imam sujud makmum oge kudu milu sujud wa ida salama pasalimu mun imam salam makmum oge kudu milu salam cek imam teh Allahu akbar cik imam lah teu lah maneh maneh mah da ijazahna ge SD atau bisa kitu Pak walaupun ijazah SD ayeuna makmumna profesor wayahna we kudu turut ka imam sok sanajan ijazahna SD gitu eta mah disebatkeun salat naon salat struktural jadi struktural teh puguh Pak aya pimpinanana leres aya imam aya makmum ngan ulah siga baheula aya imam aya makmumna we tilu ya ceuk imam teh Allahu akbar orai cek imam teh lu cek belah ditu sa imam batal nyaritakeun salat orai lu cek belah kedina teh sarua mane oge batal anu cek tengah teh untung urang basana teu nyarita jadi batal tuh kabehana hari kitu mah terus bisi-bisi aya keluar teh Allahu akbar lol teh orai cing urang rek kumaha
rek nuluykeun salat atau nepi rek kabur. Da urang ge mikir 2 kali aja terus eta. Eta. Terus. Jadi urang teh tugas hirup teh iwalti ibadah. Hayatuha kulluha ibadatun. Kahirupan ieu kabehanana sing jadi kumaha? Sing jadi ibadah. Bapa nguruskeun keluarga sing ibadah, ibu nguruskeun caroge jeung putra sing jadi ibadah, bapa jeung ibu tani sing jadi ibadah, ical galeuna sing jadi ibadah, ngurus masyarakatna sing jadi ibadah, ngurus ayeuna nagara oge sing kumaha sing jadi ibadah. Da ibadah tugas urang. Tuh. Ari ibadah hiji mika butuh kana ilmu. Cek tadi teh mun ibadah teu make ilmu, wah eta ibadah moal kumaha? Moal ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Kadua, dina ibadah teh mika butuh kana niat. Punten. Saur kanjeng Nabi, lain saur abdi, ya. Kamin amalin yatasawwaru min amalid dunya summa yasiru min amalil akhirah bihusnin niyati. Wa kamin amalin yatasawwaru min amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisuin niyati. Ya artosna loba jalma anu midamel amal akhirat tapi eta amal akhirat jadi amal dunya bisuin niyati ku gorengna niat. Loba jalma anu midamel amal dunya eta amal dunya jadi amal akhirat ku sabab sae niatna. Leres. Sing sae we urang maniatna kitu oge dina ibadah. Lain tina ibadah mah sok sanajan niatna sae anger we moal jadi nilai ibadah. Gusti abdi rek maling kentang teh ieu teh seja ibadah ka Gusti. Gusti abdi rek maling cabe teh seja ibadah ka Gusti, lain teh lain ibadah walaupun niatna kumaha sae niat anu kumaha nu kudu diterapkeun sangkan jadi ibadah. Gitu banyak leres aya naonna aya dina aya kudu dina tempatna mun ceuk bahasa qawaid mah kedah naon kedah muktadol hal kedah dinaon kedah akur jeung buktina gitu banyak kedah muktadol hal eta. Dua naon cenah dina ibadah teh mika butuh kana niat. Nomor katiluna dina ibadah teh mika butuh kana naon kana sabar banyak leres. Da apa tuh teu sobara heuh sami we kos abdi gitu baja leres komo ceuk we basana pas pangaosan malam Salasa aya Persib jik daha bakal ripuh bakal kuat dina pangaosan atawa nepi kuat kana Persib ba da sigana baja kitu teh apanya da teu rame dina pangaosan bapanya ceuk pariposa kudu sobar teu sobar mah dina pangajian mah tararun no cararang ke punya arara gitu teh apa aja mun teu sobar mah masalah kaopatna dina ibadah butuh naon butuh keikhlasan. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngaraih dina ibadah 4 perkara. Ibadah urang disarengan ku ilmu, ibadah urang sae niatna, ibadah urang kumaha sobar dina ngalaksanakeunana, oge urang tiasa kumaha ikhlas dina saatos midamelna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Komo pae da insyaallah banyak pangpangna dina ilmu kade punya ya ilmuna nitip di dieu mah urang kalih banyak alhamdulillah di dieu seueur naonna seueur ajenganna ya so alhamdulillah maka urang kudu nyaah ka ajengan teh ya tong kanu jauh anu deukeut we di dieu ya ibu jawab ke punya abi rek ngahaleuang sakedap. Tapi singgareunah ngajawabna. Siap Bu? Ya. Siap. Cek ibu teh ti ajengan. Ya, singgareunah. Singgareunah. Teh sila. Cik, Bu, saka 1 2 3. Rada teugeug gitu. Ti ajengan. Bahasana gitu. Ya. Ibu Bapak gaduh putra tiasa ngaosti saha jawaban. Rada kurang hareunah ieu rada teugeug keneh teh. Asapira kudu di depan boga grup eta.
Pokal unggul di bapaknya. So. Ya. Sali deui. Ibu bapak gaduh putra tiasa ngaos ti saha. Halus lah. Gitu lah adat baca. Ibu gaduh putra nu ngahitbah neang saha. Manyati ajengan. Ya. Singarna. Bapak gaduh bojo ngalahirkeun neang saha. Bidan sia lain ajengan. Nah, make jeung neang ajengan teu milu naon-naon. Make jeung neang ajengan, neang bidan teh mah. Alhamdulillah. Sudiji Pak. Sudiji. Hiji hirup, kadua dasar hirup, katilu pedoman hirup, kaopat contoh hirup, kalima tugas hirup, kagenepna dulur hirup. Urang teh alhamdulillah gaduh wargi banyak. Naon sababna dulur hirup bakal jadi pertanyaan engke salah sahijina di mana di jero pakuburan. Bapak percaya bakal ditanyakeun ge? Percaya teu? Pak? Percaya mending oge lah daripada teu percaya mah karieur-rieur. Teu percaya mah jigra asup ka jero pakuburan. Yo. Pan teh bakal ditanyakeun marrobuka man saha robuka ari pangeran anjeun. Yo. Wama dinuka wama sareng naon dinuka ari agama anjeun. Ya. Waman nabiyuka sareng saha ari nabi anjeun. Ya. Wama imamuka sareng saha wama imamuka sareng naon ari naon pimpinan anjeun. Wama ikhwanuka waman ikhwanuka sareng saha ari dulur anjeun. Lamun urang teu akur jeung dulur di alam dunia wayahna moal bisa ngajawab al muslimuna wal muslimati kulluhum ikhwani. Dulur lalaki, dulur istri sadayana eta kumaha wargi abdi. Bisa ngajawab gitu tergantung kumaha ayeuna di dunia. Nah, maka urang sadaya kumaha sing akur jeung dulur muslimin muslimat. Ya. Kaduana urang kudu bisa ngarasakeun kateungeunah dulur sarua jeung kateungeunah urang. Alus sama gitu. Jadi urang mah kadangkala kieu nya lamun bere angeun kadangkala kadulur teh geus ngacai. Ya. Lamun mere sangu kadangkala geus beueuy. Lamun mere bolu kadangkala geus bau hapeuk cing kirana dulur urang daekeun nuang angeun anu anu acai, nuang sangu anu beueuy, nuang ayeuna bolu anu geus bulukan keur saeun moal sarua urang ge kitu. Kudu bisa ngarasakeun bungahna dulur, bungahna urang. Sakitna dulur, sakitna urang. Kudu mah kitu punya. Deres. Tak kudu mah bisi aya di dieu aya rana, aya jejak aya duda tanapi rana. Sok urang teh jeujeuhkeun, Pak. Alus sama keun deui bae mah keneh mah lah kumaha alus we jeung abdi baja. Itu lain di arah rantep ieu mah. Deres ieu. Oh, jeujeuhkeun ku urang. Aya nu gering ubaran ku urang. Aduh, kunaon Kang teu ka masjid geus 3 poe. Aduh, ieu teh nyeri cangkeng, jadi asap pitos. Kang eta mah rarasaan we. Oh, ceuk urang teh kitu ja. Nah, Kang geus diubaran, eta diubaran ge teh geus ku itu kieu teh cagere. Akang hayu rek ka mana jeung abdi urang diubar, rek ka Pasambas, rek ka dokter Nolis, rek ka rumah sakit umum. Ti mana duitna? Tong mikiran duitna, nu penting akang cager ti mimiti imah aya di mana di imah. Keun eukeun mah gering mikiran duit atuh kalabeuki we parah. Dak urang Pak Guru nama nya dibantuankeun akang nu penting mah cager, nomor kaduana tong mikiran naonna biayana. Katilu kieu
kanggo naon geus aya ka masjid 3 poe aduh nyata akang teh ieu teh asa bungkam wae patuangan teh sakang kari ge boga tatangga paeh sakang boga penyakit kitu teh ulah deui kitukeun mah keur magering disingsieunnan ku urang atuh karalek teh karina kumaha maot ulah deui kang lah penyakit kieu mah haling ku urang tepat cager sia tah da Kang Samsu sabungkus itu guruna mah nya ulah disingsieunnan Pak. Jadi Allah nomor kagenepna maparinan naon? Maparinan dulur hirup teh nyaeta sa muslimin muslimah. Dua deui insyaallah aja. Nomor katujuhna Allah maparinan ka urang teh cita-cita hirup. Ya. Maka alhamdulillah dicampakan ma aya kumaha himatul aliyah, himatul ajiziyah. Himatul aliyah cita-cita yang tinggi. Himatul ajiziyah cita-cita yang sangat mulia. Naon cita-cita hirup aya 2 iskariman aumut syahidan. Hidup iskariman aumut syahidan. Hidup mulia mati syahid eta kumaha cita-cita urang. Kumaha cenah urang sangkan kumaha iskariman aumut saidan wayana urang kudu boga bekal iwalti naon iwalti takwa ka Allah Subhanahu wa taala tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa anjeun kudu bebekalan pangna saena ayeuna bekal iwalti kumaha iwalti katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Katujuh Allah maparinan kumaha maparinan cita-cita hirup dalam arti urang kudu boga cita-cita hirup cita-cita urang iskariman aumut syahidan. Terakhir urang ku Allah dipaparinan musuh hirup punten. Musuh hirup saha iwalti iblis jeung setan. Jalma lain jalma mah dulur kabeh rek nu hideung rek nu bodas rek nu jangkung rek nu pendek rek urang campaka, rek urang panyingkiran, anu aya di Indonesia, kabeh oge kumaha dulur, tapi urang ku Allah, umat kudu kumaha inget bahwa urang di ku Allah kumaha dipaparinan musuh, iwalti musuh hirup nyaeta sa setan. Naudzubillahi min dari punten. Allah ngadawukeun dina surat Toha upami telepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaiton Painau ya'muru bil painau ya'muru bil fasya wal munkar. Ya ayyuhalladzina ingetkeun sakabehna jalma-jalma amanu anu arariman ieu jalma-jalma la tattabi'u ulah tarurut aranjeun kabeh hutuwati syaiton kana perhiasan sa perjalanan setan. Painau mangka saesuna setan eta ya'muru marentah ieu setan bil fasya kalawan pasa wal mungkar sareng marentah kana mungkar. Kantun urang naroseun ari pasa naon ari mungkar naon. Pasa mah kagorengan anu ditimbulkeun tina syahwat. Eta pasa. Mungkar mah kagorengan anu ditimbulkeun tina naon? Tina nafsu. Eta kumaha mungkar. Syahwat punten sok mawa kana kagorengan nu disebatkeun naon nu disebatkeun pasa. Mana contona pasa? Contoh sapertoskeun perjinahan atanapi muqaddimah naon muqaddimah jinah banyak eta beres kare kana jinah mah tong wani-wani tong bararaning jinahna muqaddamah jinah perkara anu ngajurung kana jinah wayana kurang kudu dijauhan ya. Siga kieu gen banyak di pom bensin pan dilarang ngarokok banyak dilarang kumasa mun ngadurukan teu meunang ngan eta aya di dina pom bensin tulisan SPBU apa artina SPBU di pom bensin teu meunang ngarokok tapi aya tulisanana SPBU sudah pulang boleh udud aja eta hati aduh apal ya abdi mah SPBU teh sudah pulang boleh udud kedidinya mah teu meunang geus pulang meunang udud jinah mangrupakeun kumaha dosa ageng tong baroraning jinahna muqaddamah jinah oge kumaha teu kenging sabab eta disebutkeun naon
pasa anu sok dipake kuma ngagoda manusia sabab setan disebat kena musuh manusia. Eta panja kade sapeikeun perjinahan deui naon LGBT panja ayeuna teh masyaallah abdi sareng ketua FKDT Kabupaten Garut Pak Haji Iim Komarudin LGBT di Garut geus aya 4.373 sadayana. Wajib kurang paguma di perangan apa-apa LGBT lalaki jeung lalaki ayeuna papan geus rek aya undang-undangna masyaallah asa pira gorek ngadu gantar istri jeung istri deui ngadu gaplok bener naudzubillah imidali porno aksi nya pornografi teh kumaha pasa kagorengan anu ditimbulkeun tina naon tina sawat wajib kurang dikuma ditebihan. Kaduana rayuan setan teh nyaeta naon mungkar. Naon ari mungkar? Mungkar mah nyaeta kagorengan anu ditimbulkeun tina nafsu. Sapikeun mana? Bakhil tanya. Apa Pak? Bakhil. Bakhil teh pedit. Ya, ya. Ada eta. Urang ulah naon? Ulah pedit, urang ulah sisik belik, tanya cek paribasana ulah ayeuna mere gehese cek paribasana aja. Terus. Kai teh kumaha perhiasan setan supaya manusia kuma turut ka setan. Waspada urang hirup di alam dunia ku Allah dipaparinan musuh urang lain manusia, lain muslimin, lain muslimat, tapi musuh urang anu disebatkeun setan. Patahiduhu aduan, mangka anjeun kudu ngajadikeun ka setan teh aduan kalawan kuma kalawan jadi musuh. Ulah pajeng dulur mah jeung muslimin muslimata ulah jadi mumusuh, ulah jadi mumusuhan. Kudu mah urang jeung dulur mah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Itu jeung wargi urang. Setan mah wayahna kurang sok sanajan resep, sok sanajan lobi kurang saya nambah dikuma ditebihan. Ya, terus sakitu banyak seriji 8 sadayana banyak. Nomor kahiji sanaon diulangi deui. Hiji hirup, kadua dasar hirup, katilu pedoman hirup, kaopat contoh hirup, kalima tugas hirup, kagenep dulur hirup, katujuh cita-cita hirup, kadalapana musuh hirup. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dikiatkeun keimanan sinareung kaislaman. Oge mudah-mudahan wargi-wargi urang pala putra-putri urang sadayana dijantenkeun jalmi-jalmi anu kiat dina masalah ayeuna hirup sareng kahirupanana, sehingga mudah-mudahan pala putra-putri urang sadayana dijantenkeun generasi anu siap ayeuna mawa ka urang sadayana komo Pak urang geus kieu bapanya. Mudah-mudahan pala putra urang sadayana dijadikeun generasi harapan urang sadayana dunia sedang akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin waladirat sadayana utamina para pemuda sareng pemudi pangaosan ti Simabdi Saituan nu tiasa kapiatur hapunten abdi teh heuda atuh tadi ngabejana gi jam 5 aja teu ngapalkeun abdi teh nya asigarek marhaba wae tapi heuda dulu rek kumaha baca dia insyaallah we kieu abdi beren hapunten dina raraga ngadugikeun bobi limba aya saur anu teu kaukur paribasa anu selaras aya cek posna anu leresna yakin tina Al-Quran sareng Al-Hadis anu lepatna eta mah tina kakaliruan Simabdi mugi ageng tawakufna hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan cariosan Simabdi sing ageng manfaatna khusus ka diri pribadi Simabdi oge ka sadayana hadirin wadirat sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.